Dina hiji waktu pabeberang, aya 2 urang budak sakola nu karek mulang ti sakola. Ngaranna Ade jeung Febri. Ade jeung Febri nganjang ka imah babaturan sakelasna nyaeta Rijal pikeun diajar babarengan. Trok keketrok panto Ade. Waalaikumsalam. Febri sareng Ade. Oh, aya di lebat. Mangga tuh kalebet. Mangga calik mangga bantu leuweun heula nya. Kita kedah repot-repot mah. Kita repot ke sakedahnya. Mangna Rijal ka tukang mawa cai. Henteu lila ti dinya, terus Rijal datang ti tukang. Anjeun geus datang geus lila. Teh Jal, ieu kakara datang. Nya atuh rek kabahas naon urang dina poe ieu. Matematika bae atunya. Nya atuh. Henteu lila ti dinya, terus datang Mangna Rijal mawa cai. Mangga ieu caina mang simpen di dieu nya. Terus datang Bapana Rijal ti Masigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak jadi alajar. Ieu Bapak ngabantu tuangan kang anjeun. Wah, atur nuhun, Pak. Atur nuhun, Pak. Nuhun mangga, sok taruang. Nuju di alajar naon nya teh? Matematika, Pak. Nu ieu kumaha carana Jal? Lamun teu bari dahar kesopan. Nyapa teteh teh dina anjeun henteu ngonto kana perilaku Nabi. Pisan leres nes Om. Nuhun anjeun leres. Urang salaku tamu upami tatamu ka bumi Nusa kedah ngagaduhan sikap sopan. Urang dina agama Islam oge dianjurkeun supados nganggo anggoan anu cerapi. Cariosanana sae sareng soneah upami tatamu teh. Kitu oge samulihna. Anu gaduh bumi oge kedah ngadang ngagaduhan sikap kitu ka para tamuna. Tamu teh kedah dimuliakeun supados tamu urang ngaraos dihormati ku anu gaduh bumi. Janten urang kudu silih ajeunnan. Ayeuna Febri parantos ngartos etika dina tatamu teh. Mohon Pak, abi nyuhunkeun dihapunten. Cek Febri bari imut anu dibales gumujeng ku Bapana Rijal. Pina parantos sonten ya, abi pamios sonten heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk balik